Penting ieu tauhid. Salian di tauhid ka Cianjur mah tahu cowok aing teh. Nah, ampun ting silih bejaane pan entrostop muji kanu meuli mere duit kanu dagangna muji ku duit pan cager kana diare. Jadi kudu saling puji. Aya awewe jeung lalaki balik lalajo wayang di jalan kapegat hujan ngiuhan di saung. Silih puji we teh. Neng cenah ame teu tiris nitip curug kana bujal teh kitu. Asupkeun curug teh kana bujal. Cek awewe teh Kang nah cenah ieu mah lain kana bujal cenah. Cek laki da ieu lain curug cenah neng ngeun jiga curug kitu. Pan pika geuleuheun akhirna teh kitu maksud aing teh. Alah Sugane aya nu masikeun lelengohan di dieu. Aula Kang pengalaman nabuh ti. Rek minta SPG da ku pasoleh ka di polototan aing tadi pada hiji-hiji acan. Kecuali mana rek serius gitu. Rek serius kumaha atuh aing da wayang ge wayang bodoran. Ku si Idir gajihna gaji bodoran ya unggul. Alah coba ting. Tapi yang namanya mencari wanita itu tidak segampang mencari anak kucing. Betul Kang. Siapa benar anak kucing mah asal luis jadi pandi kukut ha. Mencari wanita mah hese sia. Jangan hanya melihat gelisna wungkul. Jangan melihat dontokna wungkul. Jangan melihat bahenolna wungkul. Tapi lihatlah dampal sukuna. Bisi romeheun Kang. Lain bisi romeheun, lain bisi keongeun. Tempo dampal sukuna lamun teu napak kana taneuh tong dikawin berarti juri eta. Ulah gagabah tuh SPG kamari si Dita ada panggil jeung Kunti Pernah ke SPG-an jam hiji peuting ke nu lieur atuh dasap ngajual menyan maneh teh ai srog jeung Kunti si Dita lumpat Kunti eta mah ceuk Kunti bari hiber daripada sia SPG geleber we ini ieu ayo oge matak jeung Kunti wae ulah saling hina saling puji urang teh ya jika kejadian aing kumaha Kang kejadian teh. Wah ya we geulis euy ketayap aing teh wah dihirupan motor kabeneran buka motor aing teh ari numpak teh bisa disuruh apa jalan aing teh aya awe nanya Kang nah didorong rusuh cai padahal aing 3 tahun ngajuk motor can pernah ditumpakan kecuali napudunan eta oge didorong ku aing teh di dekat makam aya awewe geulis alah bukna panjang si Ipeh lain cing teh alah eta bau menyan deuleu sia ngeun aing ngayakinkeun cenah mun Kunti mah gorowong tonggongna dirampak ku aing tonggongna geblos nyaan gorowong malah aya bacaan hati-hati ada galian kabel jadi itu eta mah geus kagok aing teh nya asal bernapas we Kunti geus ulah ngegel cing teh naik cing teh neng kana motor mangga Kang wah Kunti cing teh mah bener baiklah Kunti kada geulis komo Kunti na susana mah cai daek aing naik Kunti teh euy teh diuk dina motor aing bari wah bau menyan bau kelek tara mandi bari Kunti nongkrong si goreng kelek aing bau nama lah ampun cai kitu teh eta Kunti nangkep ka aing aing bari motor teh bari lain nafsu goblok reuwas aing keun ngegel di tukang euy Bawa ka mana ku Akang? dihareup aya tukang sate dulu nah aing teh ku aing diajak jajan sate ya Kunti teh supaya turun di motor aing soalnya mah ya Kunti geus kaedanan ku aing tadi nolak ka aing Kunti teh goblok teh tah gara-gara entrostop di Cianjur tah kitu teh sakala nyebut amit-amit ka aing mah bisa leupas pokona mah eta mah Kunti neng cai jajan heula sate ungeuk Kunti teh bari uluman aliman rada centil di Kuntina teh si horeng lapar Kunti teh beurnya ada konsumsi si Idir telat beurna pesen sate we aing teh eta mah caritana jajan sate belewak dahar sate eta Kunti mah biasa we jaim dahar teh jaim we hiji-hiji aing panjang nyerena dahakan kabeh cing de neng cing de Akang bade nyana keula artos na motor mangga cek Kunti teh cek kana motor bereng aing teh indit eta mah isuk-isuk na koran aya berita tukang sate pas saya jeung Kunti teh mayar teh bukan duit Bukan duit di mana ari Kunti? bukan duit di mana ari Kunti boro-boro Kunti aing anu ngawayang unggah penting duit teh banyak wae Pak alah ampun ting pengalaman aing loba pisan salian tah mantak ulah medit teh nu dagang karunya ari Kunti mah bere we padahal mah aing mah pernah dagang bubur di makam raris pokona mah Aku naon dagang bubur anu meuli na teh Kunti
tuyul, oh dedemit, genderuwo, Mang Dudung liwat anggo meuli di dinya. Anu tadi ladangan teh hiji pocong. Aku naon Kang? Apaan leungeunna Italian hoream ngahuapan aing sok bayangkeun. Mainnya aing keur ngahuapan pocong. Meuli 3.000 ngahuapan 2 jam lieur ban ka aing. Oh. Tapi lamun inget kana masalah dagang bubur. Aing pernah bermasalah jeung tukang bubur. Naon tah? Bubur ayam. Aing teh keur ngojek. Tukang ojek baheula teh aing teh. Can meunang duit isuk-isuk mang meuli bubur 2.000-an. Ah cenah 5.000. 2.000 duitna ci jauh deui di ladangan we. Nah mang teu make kecap jeung teu make hayam. 2.000 na bubur wungkul goblok cenah we. Kadawak we di dahar ku aing teh bae. Sedih nah teh. Ceuk tukang bubur teh sore, jang anterkeun balik cenah ka imah, ka mana ka Darangdan. 20.000. Eueuh heula 15.000. Ah, ladangan ku aing teh. Pas na pudunan ku aing digas satarikna. Direm atuh jang. 15.000 mah teu make rem cing teh mah. Da eta anu dibalas dendam teh kitu. Juga aing hampir pasea jeung tukang parahu. Aing teh mentas ka ditu ka saung apung. Mang sabaraha mentas 30.000 cenah. Naik aing teh duane jeung tukang parahu. Barang nepi ka ditu ku aing dibayar 15.000 kalah ambek tukang parahu teh. Nya tukang pasti amok. Nah make ambek. Perjanjian sabaraha? Perjanjian 30.000. Dibayar 15.000. Saha anu salah? Tukang parahu. Pangna ku aing dibayar saparo teh tukang parahu lagi milu tumpak. Saparo sewang jeung aing ongkosna. Mikir atuh. Lamun hayang dibayar full 30.000 ku aing. Tukang parahuna ngojai nepi ka ditu lah milu jeung aing. Insyaallah eungap pertanyaan. Alah ampun cing. Ceungeunah teu aing tadi nanyakeun di Darangdan. Cing teh Bu, ari ka Jatiluhur sabaraha kilo deui ti dieu? Punten jang ka Jatiluhur mah teh di kilo tapi di liter gitu. Emangna aing deuk ngantri minyak tanah. Si dawala ya gitu euy. Aya tadi mah. Aya. Deuk hiburanna kitu aing keur kararesel jara renuh teh. Ditolak cinta ku dispenser aing. Dispenser nolak kieu teh mah. Hatiku hancur bagaikan kaca yang telah retak, bagai bunga yang telah layu, tak mungkin seasli dulu. Pergi kau cinta Fitri. Ayo, beda judul sih teh. Da bala aya naon? Kadieu ah, meuni hararese teh. Hah? Meuni hararese kadieu sia. Oke, siap ah. Departemen Panayagan Dararamang. Alhamdulillah. Ira rek barunuh diri. Mangga di kantor. Kasring. Geuning Ahmad. Geuning Aka. Aing nami masih kene Ahmad. Masih we. Mun gentos ku Titin. Mangga di kantor. Kasring. Geuning Ahmad. Geuning Uus. Ari pamajikan masih kene hiji. Masih we. Mun kunculumkeun ka Jatiluhur. Mangga di kantun. Kasring. Geuning Ahmad. Geuning Aka. Ari pamajikan masih kene hamil. Masih. Mun talapku ngame keguguran. Mangga di kantun. Kasring. Geuning Ahmad. Geuning Aka. Ari sila masih kene botak. Masih Kang. Mun teug-teug beheungna. Mangga di kantun. Nu gelo anyar. Aduh Rano Karno. Anjir pajarkeun teh aing Rano Karno. Mun aing Rano Karno sia saha kuring mah Rano Kardus. Mun aing Nikita Willy kuring Nikita Welu. Mun aing Nano Romansyah kuring Nano Roromeheun. Lamun dewek Ridho Roma kuring teu Ridho saeutik-eutik acan. Ada apa sih gerangan saya lagi wiridan baru dapat 4.300.000. Keur tadarus kuring teh ngapalkeun eta we biasa maca Al-Qur'an ti surat kahiji nepi ka surat terakhir. Surat kahiji naon Al-Fatihah. Aya diturunkeun ku pangeran ngaliwatan malaikat Jibril al-alaq. Hebat kuring teh atuh. Aya nu leungit ku si gareng surat tanah jurig eta mah sia. Sugan teh inget teh. Gelo si eta mah. Udah lain naon hirup mah kudu pinter, sanajan bodoh kudu bodoh alewah ulah bodoh ka totoloyo. Kudu daek nanyakeun ulah jiga si gareng kamari. Ari eukeur salat Isya imam teh surat An-Nahl. Pan rada panjang eta mah hartina teh nyaeta nyiruan.
lebah ari pas rek salat tarawih gareng nanya ka imam, Pak nembe nu panjang surat naon? An-Nahl. An-Nahl teh naon? Nyiruan, oh paingan cenah panjang. Ari engke tarawih beda surat naon? Al-Fil. Ari Al-Fil naon? Gajah cenah. Tuluy balik si gareng. Nah, heuh nyiruan we nu leutik sakitu panjang komo gajah nu gede cenah. Si gelo. Padahal Al-Fil mah pondok. Da eta mah tak kudu daek ngaji teh. Datara sakola sih. Datara sakola jiga lanceukna si cepot tak kitu we hirupna teh. Heeh. Au. Anjir gelo siang ngadukan jaring. Au. Ada jajar kan. Gelo siang ngait useup kana bool aing. Disangka ieu naon sungut bawal beuneuh. Au. Sugan teh naon? Gelo teh rumput laut. Au. Pel heula gerakan. Naon ieu nya menikah bina-bina teuing. Naon yang melonga Kang? Nah sia melonggar itu bisi langit rek dipel belah luhur. Pojok ya ku aing. Bismillahirrahmanirrahim nyuhunkeun lindungan ti Gusti Nu Maha Suci. Anu ngancik di bumi palebah di langit palebah di nu katingker ku pageran nu katincak ku tatapakan bilih aya makhluk gede makhluk leutik teu wana teu wani teu wawuh jing nongna jing nongna plak belining ting kepiring dempak pinggan monyong bapak gendut dor jam pepelet teh baliknya nepi ka ngantri ayeuna SPG unggal poe ka mana ka imah bogoheun lain honor can dibayar. Pih sia. Gelo teh sia ngerakeun sugan aing heueuh. Akang hayang. Heeh. Akang hayang doa nu bieu, hayang pelet. Sok puasaan. 40 tahun we. Anjir. 40 tahun tong ada harsiki nangka sogra. Ampuh teh insyaallah pika geuleuheun. Geuleuh irung meni poliponik meh. Menikah sada ieu. Aw nyeri sia. Nyeri gelo eukeun bae da ngeunaheun aing. Nah telat euy sinyal keur goreng. Wah. Hayang disebut korong seluler sia teh mah. Hiburan da bala. Hiburan. Hah? Hiburan. Lain biasa orang ngadalil segala rupa naon teh. Maksudnya apa naing masa sieun sabeunyeun lamun ilmu teu diamalkeun jika tangkal eueuh buahan. Sedengkeun anu bakal dibawa ku manusia engke mulang ka alam kalanggengan teh kabeh amal perbuatan bakal pegat sapisan angin tilu anu ngocor. Hiji anak anu soleh. Matak pas soleh pasti ngocor ka mana-mana gitu. Heeh, wilujeng ngocor ah. Eta anak yang soleh. Kedua nya eta sodakoh jariah matak sodakoh ka abdi anak yatim teh anu katilu ilmu nu mangpaat sasiereun sabeunyereun wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh hebat Kang Cepot uce nya olah ujang jeding ari Kang Cepot naon teh unggal poe salat jeung puasa teh tugas kewajiban manusia moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah edan penting ieu sih ieu. Heeh. Sok. Jadi akad teh nyembah teh kaloh. Ceuk saha? Oh ceuk aing tadi sih tah. Nya matakna si teh. Nah ari Allah ayana di mana gitu? Murtad ieu. Rek pindah agama sajeuna ieu. Tong coba-coba pindah ti Islam ka Darangdan sia ka dia. Heeh, ceuk Kang Cepot nyembah teh ka Allah. Nah ari Allah di mana? Di ditu mah aya ge beurit cak-cak di luhur mah alah heuh nya euy ari Kang Cepot apal ari Allah teh aya atawa eueuh alah murtad sia kaluar tina hukum keislaman sia aya belegu lamun aya hukumna kumaha teh ari irung aya buktina kadieu ku aing ari Allah aya katempo henteu tah ari hitut aya bauna wungkul wujudna eueuh kadaleuk henteu karampa henteu situ mending ngabandingkeun Allah jeung hitut goblok situ lain dibawakan logika
sabab agama teh bisa dilogikakeun balik ya kayak aing ditewak di Satpol PP ya ari Allah teh aya ari hukumna aya teh karasa karaba karampa jeung katempo jeung kadenge eta hukumna aya sanajan hitut ceuk mata eueuh ceuk sora aya ceuk ceuli ceuk angseuh aya ari Allah karaba henteu karasa henteu katempo boro-boro kadenge henteu ayeuna hukumna teu karasa teu karampa teu karaba teu katempo eta eueuh berarti Allah teh eueuh kitu sia ku saeutik ge lieur sia